Tadi si mama mere beja. Kaete itu seseuheun ayeuna seuseuh cenah. Emang mama ka mana? Ka pasar. Ieu ete nembe wih ti pasar nganterkeun si mama. Angga we mesin cuci cenah, meh teu capek. Nya teh. Wah. Mesin cuci teh nu mana ya? Teh, ai mesin cuci teh nu mana? Mainnya tak apal. Aya tuh, pokokna mah nu aya panggilinganna. Nya aya ketang ieu. Ya kitu teh aya panggilingan. Tapi leutik euy. Mah moal nya seseuhan loba kieu. Oh, kudu hiji-hiji ieu mah euy. Masukkeuna. Duh, asa mulus euy teh. Ulah, aing. Kela, ayeuna naon nya? Kayak seseuheun di dieu. Kela. Asa aya suara blender atunya. Nyaan boga adi teh perhatian pisan. Apa we keur panas-panas kieu teh. Kela asa aya semu haseum-haseum kumaha ieu teh. Baelah beakeun we bisa isi da manten. Teh, ningali seseuhan teu? Pan ku dea diseuseuh ih. Ari ieu urut naon teh? Jus anu di blender ieu. Mantep, seger, panas-panas kieu, dipangnyieunkeun jus nuhun nya. Jus naon ari teh? Da dia mah teu nyieun jus. Nya terus naon ieu atuh anu diinum ku urang. Sasaran anu deh.